Apa bi jurus bieu? Naon? Jurus tumpeng dimakan cucurut. Bahaya bisa teh. Ambil. Untung nyabakan kayu sia. Ini gede euy. Aya gedean bogaan maneh bubuh we. Hayang apal rahasiana. Bubuh we, naon rahasiana teh? Apal kereta api. Apal kereta api tuh. Apal syukur ya apal mah. Anjing. Hap! Sayang teman asajina belah sapisan mastakana bujal bajel utekna sangka cek aing balik mana teh pada gong pada gong teh pada sare paingan cahayaan liang taisia kamari ya gara-gara bapak aing ya semar tempo bukti nyebahkeun ka anak teh mangkuk nani ngusir si cepot bikin ka jordek mantau kemana-mana dek hirup dek modah ya buktina apa alah bapak semar aduh buka bapak tegelo bina-bina teh aing hajekan hiji-hijina disebakeun ku bapak sistem. Dek nyebut naon sia? Soal si bapak gitu. Abdi teh. Lain tulungan ya. Lancekeun hiji-hijina pae batu sirahna beulaku. Utek kadinya abdi tilu paeh hampura abdi kan bae hutang adik bayaran ku abdi tah kitu bedegong ka kolot teh ai dianggap tunggul aing teh kuyuk kurang kumaha cek aing ulah Pak aing bogoh cinta teh anugerah ti pangeran Pak jodoh pati bagja silahkan eta rahasia pangeran apa gitu cek bapak ngan aing teh sudi kudu bebesanan jeung si Togog Mang Togog teh jalmi sami Pak pancek bapak barangna ibadah teh ka pada manusia ulah ngahukuman batur Pak ulah nyokelan kesalahan batur ulah dek monis kesalahan batur jeung kagorengan batur cokelan mah kagorengan sorangan selain kolot tuntuna kumaha anak jadi korban ye akibat disebahkeun ku bapak kamari mangkukna. Nah kumaha kitu si asal-jinga? Aduh Gusti, make jeung kumaha. Eta pae. Eta otak buktina eta getih tungkul. Ieu teu kareng apreh atuh. Pae. Kumaha geus ieu? Anyang teh atuh. Tanggung jawab bapak. Sok lamun bapak teh bisa nulungan sakalian paehan abdi sekalian. Lolong siapa? Make jeung lolong sagarupai bapak. Lolong siapa? Jelema hirup disebut paeh. Aduh Gusti. Loba saksina patuh. Kabeh nu lajeng nepun. Kun lanceuk paeh. Nah, sia teh lolong deui. Acan kana waktuna deuleu lanceuk sia paeh teh jelema hirup disebut paeh. Hirup.
arep teh nyawan teh Gusti make jeung teh nyawan sagarupa saksina loba tuh nyaksian saksi hidup saksi mati tangkal kai nyaksian ieu alam nyaksian si cepot paeh sirahna beulah uteukna bawasak getihna memasak saksi mati gitu di dieu saha teh aduh Gusti tak tanyakeun geus ieu si ieu ge apal kita dikene saksi teh paeh ieu saksi mati Pak geus sok tanya ku Bapak anjing sia teh anjing alah hampura hati Pak alah aya kitu eta aki-aki aya kitu ya Bapak sing horeng aya di Bapak we Pak hapunten abdi mundur teh tulus paeh teh borok atoh abdi akan paeh teh monya jurik atuh ada kitu atas kitu pucap sirah dek nyaah dek moal akan jadi anak sok berarti mungkin tanggung jawab Bapak selaku pimpinan rumah tangga sok berarti mungkin kanya Bapak kena jadi anak pikir dagor kedua anak lah Bapak itu matak dewek datang ka dieu teh nyaah melanggu sia tah ayeuna bapana turun leungeun pipilueun make jeung mere senal tarumpah di modalan tarumpah ceramah di Cibaduyu teh meulina teh nya pasti atuh saya ada di lawanan kunaon Bapak duku sepatu duku kos kaki ye tah dina buuk dewek aya nu beureum salamar tah anjir eta ketomen ka kitu Bapak nah sia Pak eta kudu meurepan lawan tong tanya teh cek apa kita butuh nak maksud Bapak teh kumaha cabut ku si laing terus teureui buuk aing anu beureum sok batu mere hotdog dahareun hamburger nasi goreng yang mere buuk beureum mere martabak batu uru sia teh aduh kudu adam sia teh punten heula sia punten Bapak buuk Bapak Semar puntennya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar abi tega Pak bade peureum nyebut kumaha sia tega nah geuning pageuh paramu teh eta mah lain buuk naon atuh beuheung eta mah anjing sia teh nya kan hayang maehan sia mah kaboba teh udah bari peureum atuh punten Bapak aya weh ieu nu beureum hiji Pak nyelengceng rambut Bapak teh sabiji 88 lamun cokot hiji ku abdi bari tinggal 70 genep deui nya kumaha sia hiji 2 3 sia mah ngahaja ka aing anjing ngapurinya tarang aing sok teureui buleun ieu teh teureui benyol sok buru stiker sayang tuman para lengit diri sudah diical warna nyata
yang ngelek janten suwiji satria cahayana kilang gumilang lir dewa lumung surti kahyangan rasa ya sekali rasa hayang sekali wawan cek sia tah ayak gitu aduh Gusti make kukumul dulu asik cie jempe wae atuh disada kayaknya sok ngomong jempe wae aduh naon hayang eneng dawala karena anjing sudah kata jangan kena curi aduh asahara rampang bapak tapi atuh mah leungit-leungit teh dewala naon panggarwarkeun puluh dewala kayak keserangan aduh dekap pino damel bapak nuju naon sarirate wadai nyangakeun semapang abak tes kuhunyuk semar kudarengong karek kitu geus gede hulu sia mah bapak pak nyaho sia Bapak sembalat. Bulan minta duit atuh, Pak. Teu gaduh ya. Usaha atuh da geus jembrog maneh. Ah, cucungik sia. Bulu ka adan sia. Dasar maneh anu keur ngalakon. Geus tadi pae sia teh. Maneh pae mah aing jadi satria. Dawala. Bola. Aya dawala. Kunaon eta beut jiga entok teh gitu. Ulah jiga entok. Bah. Satria diciduhan. Coba orang perang, giri ke mana perang, toya ke mana? Giri ke mana perang, sabda sering gunung. Toya ke mana perang, sabda sering segara. Nempel jiwa loka permana anak menak, tunggal anak menak, anak caca, tunggal anak caca, anak doma, anak meri, anak ucing, tunggal anak ucing. Dawala. Naon gelo? Pambelikan channel aing euy. Sorangannya kayaknya haus ya. Ya senal ya. Logor sebelah itu. Itu lempang satria teh gitu. Lain satria itu mah lempang pocong sajuri. Ngeuduh, aya budak ngorak kaset kitu teh. Sahangaran maneh ngaran kana Raden Bangbang Sukmayasa sejati ningrat belekok kokondangan Samidin Sumirat Wahyu
cing ngaran teh sia. Urang mana maneh? Di dulun Ukraina. Di dinya ya negara Uni Soviet. Ah bener, ieu mah kasep-kasep edan euy. Hap! Terus naon eta? Ajul gedang. Gero sia. Hap! Kebohongan sia. Cing. Wah! Ya. Hap! Musik beda. Hap! Gede. Ya, anda palengeuna. Ulah kotor ah. Ulah kotor ah. Aduh. Wah! Hap! Wah! Bersih! Alah! Aduh! Aduh! Gusti, aduh ieu. Sok teu kumaha aya nyaho. Bisi bapana teh bibeureun sok. Geus cing aing. Atuh ampun, ampun. Aduh. Dek dikawinkeun moal anjing sia. Aduh ampun. Kakang Semur ampun, lain ampun sia teh. Diangerekeun wae dek pipilueun sia sok bapana jeung bapana aduh alim. Ariyo sayo sia asal jingga tah anak aing geus. Atuh ciri kasih kieu. Wah. Ampun. Alah. Sok sia. Diangerekeun sia datang tiba heula tinggal orang di kayu teh. Ay. Dek dikawinkeun moal. Mangga. Jodoh pati bagja silaka eta kersana anu kagungan. Kumantu kena kasuka jinis tinggi. Wah ka dia anak sia. Si Laila Sari kubu ka dieu. Urang laparan sekalian. Nyangakeun semapang apa Gusti Wah Semar nyangakeun semah. Seueuh tiup. Coba teuing apunten ka pengkeran. Aduh, Laila Sari, aku cinta padamu. Coba hareukeun Bapak mangkar sagede Pak. Deuk naon sia teh? Punten Pak. Hoyong caket kaula. Kahangat kieu. Sia teh. Mangga geura laparan Bapak. Su. Teu burung we geuning hujan. Junuk kana waktu dipandang rahayu ningang kana mangsa nu dipandang utama. Anu dipamrih lintang ti barokah sareng kaselamatan. Sakali selamat tetap selamat, sakali merdeka tetap merdeka. Mudah-mudahan barokahna cing lumungsur nyerep urung ngabaju wiraga sukma kanu kagungan maksad Bapak Mamat sakulawarga. Sakali selamat tetap selamat, sakali merdeka tetap merdeka. Selebaran sari-sari tutup lawan sultan. Kanca jiwa pamirsa sadaya. Tina pagelaran wayang golek sauni jeput natrat jelas hideung bodas kontrasna warna kahirupan manusia tina panggung sanewara kahirupan dunia. Mugia kaalap hikmahna kurang sadayana dibekeleun hirup kumuh urang sadidinten. Najan betah urang kapungkas kumangsa batin me asih kasapih kuwanci. Hayam rongkong korongok nunggu waktu pucak pacok. Balebat di belah wetan tanggara sang jiwa kara sakedah deui rek medal. Halimun subuh ngarunggung. Lapat-lapat jalan satapak sorangeun urang mangsa dek datang.
Cak urang tunda dihanjuang siang berarti nyekot ninggalkeun sapu nyeri pegat simpai paturai patepang deui. Cak